Mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tipayun hayu orang panjatkan puji sinarang syukur ka Allah Subhanahu wa taala kayalan hidayahna sareng inayahna urang sadaya dipasihan sehat walafiat. Sholawat sareng salam orang panjatkan ka junjungan urang sadaya nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan nami abdi Rifki Rama Ardiansyah, asal sekolah di SMP Fatahillah kelas 7. Hadirin anu kusim abdi dipihormat, sering pisan urang ngucapkan nami lembur urang nyaeta Cipecang. Naon saanyana hartos tina Cipecang teh, kumaha lalakona dugi ka ieu lembur di ngaranan kitu. Salaku urang Sunda, urang miboga tali paranti anu kacida raketna sareng salam. Hampir sakumna nami tempat di tatar Sunda miboga makna anu dumasar kana kaayaan geografis atanapi kajadian alam, kitu oge sareng Cipecang. Hadirin anu mulia, sacara harfiah nami Cipecang teh diwangun ku dua kecap, nyaeta Ci anu hartosna cai sarta pecang nyaeta satu leutik tur pinter siga kancil. Dicaritakan dina zaman baheula nalika ieu wilayah teh masih keneh mangrupa leuweung sarta can loba diancikan ku manusia. Di dieu aya hiji sirah cai atawa walungan leutik anu caina kacida herangna. Eta walungan teh janten sumber kahirupan sasatuan leuweung. Dina mangsa harita aya hiji hal anu unik. Di sisi eta walungan teh sering pisan katingali gerombolan pecang anu keur ngarinum sarta ulin. Pecang-pecang teh bangun anu betah sarta aman cicing di sabudeureun eta cai. Nalika para jalma mimiti datang pikeun bubuka lahan, maranehna ningali eta tempat teh janten pancuran atawa tempat ngariungna pecang. Tah, tidinya jalma-jalma teh nyebat ieu tempat Cipecang. Artina cai pameutan pecang. Hadirin anu kusim abdi dipihormat, saluaran tina sajarah alamna nami Cipecang miboga makna siloka atanapi makna filosofis anu kalintang luhur kanggo urang sadaya. Hiji simbol cai, cai teh nyaeta sumber kahirupan sarta simbol katenangan. Ieu ngandung harti yen masyarakat Cipecang kedah tiasa janten tiis, mere mangpaat ka batur sarta tiasa nyaluyukeun diri jeung kaayaan sapertos sifat cai. 2. Simbol pecang. Dina dongeng sarta kapercayaan urang Sunda, pecang teh lain sato anu agul ku tanaga, tapi sato anu punjul ku akal jeung kacerdasanana. Ieu mangrupa harepan ti para karuhun urang supados jalma-jalma anu linggih di Cipecang teh jalma-jalma anu palinter, cerdik dina kahadean sarta tapis dina nyang harepan sagala rupa tantangan hirup. Hadirin anu mulia, ayeuna zaman parantos robah lembur Cipecang anu kampupur meureun tiis tur pinuh ku tatangkalan. Ayeuna parantos robah janten lembur anu rame. Nanging naha pecangna masih keneh aya, tangtos nama sato pecangna mah tos teu aya. Tapi si abdi miharep sumanget pecang sarta kabersihan cai tetep aya dina manah urang sadaya. Hayu urang jaga ieu lembur ulah dugi ka urangan saukur terang namina, tapi poho kana amanahna. Jaga karesikan lingkunganana, jaga karukunan wargana, sarta tingkatkan kualitas diri urang sangkan saluyu jeung nami lembur anu pinuh ku kacerdasan ieu. Mugia terangna asal usul nami Cipecang, urang langkung mika nyaah ka ieu lemah cai, urang sasarengan ngawangun ngawangun Cipecang sangkan janten lembur anu sakumaha hartos namina. Lembur anu subur makmur ku caina sarta pinter tur wijaksana masyarakatna. Rupina sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkungna nanda dihapunten, bilih aya bahasa anu kirang merenah,
eta napi aya cariosan anu teu sapuk sareng kanyataan sajarana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kering.